Bismillahi. Abdi ngawitan ngaos ieu kitab hadis arba'in kalawan nyebatkeun jenengan Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat agung di dunya sareng di akhirat, sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit di dunya atau di akhirat wungkul. Alhamdu ari sadaya puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah, sifatna Allah Rabbil alamina anu ngarajaan ngurus sadaya alam, qayyumis samawati tur anu ngatur ngurus pirang-pirang 7 lapis langit, wal ardina sareng pirang-pirang 7 lapis bumi, mudabbiril khalaiki tur anu ngurus pirang-pirang makhluk, azmaina tegesna sadayana makhluk, baisi rusuli anu ngutus pirang-pirang rasul, sholawatuhu ari rahmat Allah, wasalamu sareng kasalamatan Allah alaihim eta tetep ka itu rasul, ilal mukallafina kajalmi anu merdih bakti sadayana, lihidayatihim karena supados maparin petunjuk itu rasul, wa bayani syara'i dini sareng ngajelaskeun pirang-pirang hukum syariat dina masalah agama, bidala ilil qot'iyati kalawan pirang-pirang dalil anu jelas, wa wadihatil barohini sareng pirang-pirang katerangan anu langkung jelas atau eces. Ahmaduhu parantos muji atau berterima kasih abdi ka Gusti Allah, ala jami'i ni'amihi kana sakabeh nikmat Allah, wa as'aluhu sareng nyuhunkeun abdi ka Gusti Allah al mazida kana ditambih-tambih nikmat, min fadlihi tina kaunggulan nikmat Allah, wa karomihi sareng kamuliaan nikmat Allah, wa asyhadu sareng nekadkeun abdi dina hate sanubari an kana sanyanyana tingkah hate, ucap jeung kalakuan, la ilaha eta teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan kalawan anu sabenerna dina ayana, illallahu angin Gusti Allah al-wahidu anu nyalira, al-qahharu tur anu ngurus, al-karimul ghaffar tur anu maha mulya pangampura, wa asyhadu sareng nekadkeun abdi dina hate sanubari ucap jeung kalakuan, anna sayyidana saestuna pamimpin urang sadaya, Muhammadan tegasna Kangjeng Nabi Muhammad, abduhu anu janten abdina Allah, wa rasuluhu sareng anu janten rasulna Allah, wa habibu sareng anu janten kakasih Allah, wa khaliluhu sareng anu janten sareng kadeudeuh Allah, afdalul makhlukina eta pangunggul-unggulna makhluk, al mukarromi tur dimulyakeun bil Qur'ani dina Al-Qur'an, al azizi anu agung, al mu'jizati anu janten mukjizat, al mustamirroti tur anu janten cahaya, ala ta'aqubi sinina kana langgeng dina saban-saban zaman, wa bisunanil mustaniroti sareng undang-undang anu nyaangan, lil mustarsyidina pikeun jalmi anu butuh pituduh, al makhsusi tur anu diistimewakeun, bijawami'il kalami dina sakabeh cariosanana, wasamahatid dini sareng dina kaentenganana dina urusan agama,
Shalawatuhu ari rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatan Allah alaihi eta tetep ka itu Rasul wa ala sairin nabiyina sareng kasadayana pirang-pirang nabi wal mursalina sareng pirang-pirang Rasul wa ali sareng kakulawargina kulin tegasna sadayana wasairi solihina sareng kasakabe jalmi-jalmi anu saroleh. Amma ba'du saparantos ngaos ta'ud. Bismillah hamdalah sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawaina mangka teman-teman parantos ngariwayatkeun kami an Ali bin Abi Thalib katampi ti Ali bin Abi Thalib wa Abdillahi sareng katampi ti Abdillah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal sareng katampi ti Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda sareng katampi ti Abi Darda wa Ibni Umar sareng katampi ti Ibnu Umar wa Bani Abbas sareng katampi ti Ibnu Abbas wa Anas sareng katampi ti Anas bin Malik wa Abi Hurairah sareng katampi ti Abu Hurairah wa Abi Sa'id sareng katampi ti Abu Sa'id Al-Khudri radhiya muga ngaridoan sa'allahu Allah anhum ka itu sadayana min turukil kasiroti tina pirang-pirang sanad anu kacida seueurna biriwayatin mustanawiatin kalawan pirang-piring riwayat anu rupa-rupa. Anna Rasulullah saestuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala parantos ngadawuh itu Rasul man sajalmi hafidu anu apal itu jalmi ala umati pikeun umat kami arba'ina hadisan kana 40 hadis min amri diniha tina urusan agama kami ba'asahu buat ngutus ka itu jalmi sa'allahu Allah yaumal kiamati dina poe kiamah fi jumratil fuqahai dilebetkeun kana golongan fuqaha wal ulama sareng dilebetkeun kana golongan ulama wa fi riwayatin sareng dina riwayat anu sanesna ba'asahu buat ngutus ka itu jalmi sa'allahu Allah pakihan kalebetkeun jalmi anu pakih atau ngartos aliman tur dilebetkeun jaden jalmi anu alim anu gaduh ilmu wa fi riwayati Abi Darda sareng dina riwayat Abu Darda wa kuntu sareng parantos aya kaulallahu dina itu kajantenan yaumal kiamati dina poe kiamah syafi'an anu janten syafiat wa syahidan sareng bakal dilebetkeun kana golongan jalmi-jalmi anu mati syahid. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud sareng katampi ti riwayat Ibnu Mas'ud kila dicarioskeun lahu ka itu jalmi anu apal 40 hadis udhul kudu asup anjeun min ayyi abwabil jannati ti mana bae lawang pintu surga syi'ta kumaha karep anjeun. Wa fi riwayati Ibnu Umar sareng katampi ti riwayat Ibnu Umar kutiba dicatat itu jalmi anu apal 40 hadis fi jumratil ulama'i dilebetkeun kana golongan ulama wa husyira sareng dikumpulkeun fi jumrati syuhada'i dina golongan jalmi-jalmi anu marati syahid. Wattafaqo sareng parantos ittifaq sa al-hufadu jalmi anu apal kana ribuan hadis ala annahu kana sanyanyaina itu katerangan atau hadis di luhur hadisun dhaifun eta hadis anu dhaif atau anu lemah wa in kasurut sareng sanajan seur naon turukuhu sanadna itu hadis wa qad sonapa sareng parantos nyusun saha al ulama radhiya moga ngaridoan sa'allahu Allah anhum ka itu ulama fi hadal babi dina ieu bab ma la yuso anu moal ka itung
minal musonnafati ti pirang-pirang jalmi anu nyarusun kana itu kitab. Pa awaluman mangka ari anu pangpayuna jalmi alim tuhu anu nguningakeun anu nganyahokeun sonapa parantos nyusun itu jalmi pihi dina ieu bab sa Abdullah ibnu Mubarak summa Muhammad teras Muhammad ibnu Aslam at-Tusiyu al-Alim ar-Robaniyu summal Hasanu mangka teras Hasan Ibnu Sufyan an-Nasai wa Abu Bakar sareng Abu Bakar al-Ajuriyu bangsa Ajuriyu wa Abu Bakrin sareng Abu Bakar Muhammad ibnu Ibrahim al-Asbihani wa Daruqutni sareng Daruqutni wal Hakim sareng Hakim wa Abu Nuaim sareng Abu Nuaim wa Abu Abdurrahman sareng Abu Abdurrahman As-Salami wa Abu Sa'id sareng Abu Sa'id al-Malini wa Abu Usman sareng Abu Usman As-Sobuni wa Abdullah sareng Abdullah ibnu Muhammad al-Ansori wa Abu Bakar sareng Abu Bakar al-Baihaqi wa khalaiku la yuhsauna sareng seueur jalmi-jalmi minal mutaqaddimina ti ulama anu ti parayun wa mutaakhirina sareng ti ulama mutakhirin wa qadistakhartu sareng teman-teman parantos istikharah abdi atau nyuhunkeun petunjuk abdi Allah ka Gusti Allah Ta'ala anu maha luhur Allah fi jam'i arba'ina kana ngumpulkeun 40 hadis iktidaan karna anut biha ula il aimati ka itu para imam al-a'lam anu parantos nguningakeun wa hupadil islami sareng ka ulama ahli hadis wa qaditapaqo sareng parantos ittifaq atau mupakat saal ulama ala jawazil amali kana ngameunangkeunana beramal bil hadisi dhaifi kalawan nganggo hadis dhaif pi pado ilil amali dina kaunggulanana amal wa ma'a sareng sarta hada ieu katerangan hadis dhaif palaesa sanes abdi bade maksad kitu iktimadi kana tetegenan ala hadal hadisi kana ieu hadis bal ala qaulihi bari ta ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dicekapkeun sakitu sanes waktos diteraskeun nembe halaman 4 hadis arba'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.